Nah, meureun manggilan dia. Iya teh awak teh geus nyadari cangkeng nyeri itu. Sirah dia tuh aya sapopoeuna teh. Hayang dibawa ke rumah sakit, nitah ka budakdak bawa ke rumah sakit abah teh. Kalakah dibawa ke pasar malam coba bayang. Ditinggalkeun main nama Arulin. Abah ditinggalkeun nang gicer angin mani biki lieur keur-gering teh. Ya Allah, ya Rabbi kamarana budak teh. Peng. Yok. Jange. Mohon, Bah. Bah. Masih teh. Naon, Bah? Naon geura, Bah? Geus di marahna geura ieu teh? Hah? Geus Hareup ngopi nongkrong. Ieu awak mending geus ripuh kieu. Meni eueuh nu ngurusan pisan boga budak dua ge. atuh abah mah nyaho meureun awak geuring. Awak Kan geuring. ulin wae memotoran. Lain ulin ieu awak ripuh nama ieu kamari balik fitness ieu teh. Atau make fitness. Hayang geus sayang sispek teh nama ieu teh abah teh. Atuh geus Sok ABG wae fitness. Tepan hayang sehat teh ya ieu tadi nama. Nama kieu. Geus ripuh mah ka urang-urang Geus ripuh kene. mumpun encan parah ya abah ya, boga warisan ya. Warisan. Bisa naon geura, Bah? Ya, urang cokot duit, duit. Bah. Urang coba minta salama ya di kolong. Mudah-mudahan ada duit. Duit. Guys, pesta penting. Tah ieu jang dua-dua. Ya Naon geura teh, Bah? Aing teh boga budak dua, boga banda dua. Ieu tah ieu. Teu salah ieu warisan Ieu teh. jeung maneh, yok, ieu jeung maneh peng. Ya ke warisan nu kieu, Bah. Duit mana, Bah? Duit tani. Iya, pi duit teh Bos. mah ieu wayahna cekel heula loba keneh engke di ditu nu jauh aya tempat mah. Aya keneh pokona. Oh, capek-capek Duit ya, urusan. mah ya. Pokona mah ieu cekel omat ulah dijualnya. Sanajan teu boga udu deui ge ulah nganjuk. Da dijual mah moal laku atuh ieu mah, Iya. Bah. Ya Allah ya Rabbi. Paling ini 1.000 perak ya mah nya. Astagfirullah. Coba warisan anu mana, Bah? Nu bener. engke aya di ditu tuh, engke aya di ditu tuh. Aya Mana, di coba? Mana? Engke urang tunjukkeun ieu pokona omat ulah ka. Ieu cekel heula nya. Pokona mah engke di ditu aya taneuh, aya sawah, lain jeung sasaha deui eta teh kitu nya. Hah? Pasti ka sahari ya eta teh. Moal Atuh hayang tuh, Bah, Marsha, Bah, di mana, Bah? Dah. hayo besok. Pada deui si Ai sia mah kana anu kitu mah cara pat. Tuyul. Mending kana nguruskeun aing mah Ari nih. abah engke. Kana nu kitu mah manis hebat Gusti nu Ari abah engke kaburu tewas, engke teu sempat ngabeutkeun warisan Ya ke riweuh. Allah, Engke ayeuna aya buru-buru, aya buru-buru. Eta lain eta. Ieu leungeun aing. Gusti nu Buru-buru masih itu. Oke heula. Aing teh mending geus teu bisa mudah-mudahan acan teh. Siap we. Di mana kira Bah warisan teh aduh. Di mana ya, Oh, ampun. Awas tah tai kotok tah. Ngajo. Siapa? Kana nu kitu mah meni ampun meni kudu jentre. Nah, Mana Bah warisan teh, Bah? Keun ka kolot. aing urusan aing meni karedoa sia teh. Mun metu hiji ge. Gusti. Kana warisan. Mana warisan? Mana coba Bah warisan teh, Bah? Warisan teh mana, Bah? Sok tunjukkeun, Bah. Kusia. Mana, Bah? Nu deket sadane tuh belah ditu aya 2 hektar. 2 hektar. Sadana nu deket curug lain, Bah. Palebah Itu, dinya sia nyaho Barang geuninganan. Pan aya sok Itu adi 2 hektar. sok adinya wae, Bah. Aya 2 hektar aya tah. Iya, Anu deket Imah Lurah aya 2 2 hektar. hektar di Ah, dinya. eta jeung si ieu ya, Bah. Pokona Di denge urang. heula Ah, omat. urang. Eta 2 tempat Mana? jang, 2 tempat. Heeh. Omat ulah dijual jang eta teh tempat teh Nah, wayahna. ulah dijual. Anu 2 hektar eta, anu 2 hektar ulah dijual. Pokona mah eta teh tempat teh Ulah dijual kumaha ieu teh, Bah, nu Kan urang urang masih udah bagikeun, geus Bah. geus. lain kitu jang eta teh nu batur. Keur boga tanah 2 hektar itu 2 hektar sugan teh jang aing. Waduh. Omat ulah dijual pada nu batur. Bih goblok. Dasar aki-aki. Aing urusan ge capek. Jangan ya. Bodoh amat. Bodoh amat. Ari sia mah doraka we saumur-umur sugan.